Aduh, hareudang aing aya teh Gusti nu agung. Halodo kieu ngabutan cai punu geus dengklek. Kumaha teh teh? Beb. Beb. Dia rasa kedan beb. Lagi naon teh di dapur? Lagi bikin pizza di nahau. Oh, teu lawe eta mah. Kade gawat. Rek naon itu? Urang mengenang masa lalu asal urang kebobogohan. Ingat ya Beb, jangan terlalu kecapean. Tuh, ini kan sangat belum sembuh. Ya ayang, ayang juga jaga pola makannya. Kan ayang punya penyakit mah. Hah? Boga penyakit pah? Tiraha papa boga penyakit mah? Ning alem malam jemaah, mamah nongong, ayah sok emah-emahan. Eta mah beda deui Beb. Ingat ya Pak, jaga pola makan. Jangan makan dulu yang keras-keras seperti batako, tiang listrik, jajadog mitoha, dan sejabannya. Beb, ai barudak kemana? Nuhiji kenagihan, nuhiji curhat karena helm. Hah? Udah kurang seberiji. Hiji, Beb, ingat gak? ingat Acan, waktu kita pertama bertemu nih, waktu itu kan Bebek lagi nyusuh nih di walungan. oh iya, kan ayah lagi girang sampai-sampai amanat cinta ke siuku Neng. Oh iya Beb, kan ayah anu nganterkeun pulang asa ti heula di beberik soang sampai Neng tijaliku asup kena cubluk tika kuyumut waduk. Kalau ayang suka waktu urang ngorak dulu naon? Yang suka dari papa itu kreatif. Mah, kreatifnya dari mananya Neng? Ya pan buktinya papa mah bool hayam juga ditiupan sampai mual-mualan. Udah dulu ya Pak, Neng mau beresin itu di dapur, pizza sin tutup. Aing geus lila ya, teu kumpul-kumpul jeung barudak. Aduh, kudu ditelepon nih mah ya. Aduh, HP di mana ya? Mana HP-nya euy? Ini ya, Beb. Tuh. Beb. HP di mana? Tuh, diorek ke gudang. Di mana? Teuing atuh, jangan we di luar, coba tinggali. Oh, HP. Tas canggih orek ke gudang. No. Dek, HP mana? Iya ayah. HP keluaran tercanggih di talian Kurapia antar ke ampun. Aduh, si talian Kurapia antar ke HP tercanggih itu kayak dia. Di keluaran terbaru. Keluaran 2020 ya. Akhirnya 2019. Coba mana itu ya? Duh, gue tek nelfon. Oh, si Asep. Sep, kemana Sep? Ka warung Ben, Erek meuli naon Sep ka warung? beli semen juga sih di warung di Okoy didinya. Dah yang ngadenge.
Ya lo si Beben mah Ah, keheula lah ke warung mah. Cewek sekalian orang nitip. Ya saya sekali heula. Ya lo si Beben mah ya lo. Ditampo ya. Ini ku sia goblok. Ah, kurang mah era Sep, boga utang. Yang boga utang sabaraha maneh ka Okoy. Ah, tapi kira utang mah saeutik. Da sabaraha? Urut naon eta hutang? Buat nganjuk mie hiji, Oh. kopi 2, rokok sabungkus. Biasa 2 karung. Loba. Nya sakit teh cenah jepit 2 truk mah can kahitung. Kela-kela tadi asa ulang-ulang gitu. Kunaon keur galau? Kali ulang. Kalilis. Can kausian nih ti beuteung ti isuk. Nya can kasihan pisan. Acan. Ya, karek padahal lepet 2, bala-bala 2, bubur kacang 2 mangkok. Lepet lepet daging ini. Aci, ning loba. Ya, sakitu teh. Can kahitung lalain kalbun teka haja mah. Mungkin lah, enak orang main ludo di mah. Naon main ludo? Pas baju. Daripada mana main kencang ini tujuan bandring. Mungkin lah, orang main ludo di mah bro. Ayo. Aduh, nya nih HP nu kieu mah geus diorek ku budak ganti ke mah ku nyungsang lah tingalikeun. Kontak tadi. Asep. 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 LOL. Mana si Asep? Asep. Main mah. Oke. Kelah, Hesenya ngeluarkeun teh. nyetak ieu namanya. Pas licik main namanya. Tani. Tah. Si Babas. Gelas Sep, mau ka diangkat. Nah, Abas mana? Abas. Kelak. Nu pamajikanna Kokom, eta bener majikan Kokom. nu keluargana Baskom. Namun eta Baskom anu amanah cinta teh anu. Oh, bener. Salah Sep ngangkat angkatinya ka dieu tah. Eta bener. Lohan. Halo, Ket. Eta tumben maneh nelpon. Beda ini sebengar mah poho ka urang maneh. Hor, sadar ada mah. Kan siang nelpon teh tadi ge. Wah, urang yang nelpon teh. Cobaan euy. Ning heueuh. Teh yang dengi. Gua rek mere duit tah. Atuh ka dieu we, ulin di dieu mah tai-tai haneut supaya jeung goreng ragina. Siap lah. OTW. Lihat. Tengkut.